Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sareng rerencangan perwakilan di kelompok 2. Abdi tina Sofiatun Nafsi, Abi Rizka Maria, bade ngadugikeun tempa sindir anu judulna kabersihan di kelas. Wilujeng nyaksenan. Dina hiji poe, Rizka jeung Tina Indit isuk keneh ka sakola dek muru piket kelas. Samemeh ka kelas, maranehna patepung jeung Yulis. Pek maranehna nyarita. Yulis, sini nu meuli buket dibarengan ku si Cicih datang isuk kudu piket kameh kelas bararesih. Si Agus mawa wewe, na karungna mawa jahe. Keur naon? Piket wae kur capek teu guna gawe. Reungekeun yeuh, dek ngajait ka Mang Nana, rek balikna jeung si Pajar, ceuk saha eueuh gunana, pan sangkan geunah diajar. Hayu urang ka kelas daripada ngarawangkong wae. Yuk. Saenggeus ngawarangkong, maranehna asup ka kelas tuluy neundeun kantong. Rizka jug nangtung Indit katukangan panto nyandak ember jeung empel. Heg nyarita ka Yulis. Aya mobil di bebana di bengkel Yulis lumpat keluar ti kelas buru-buru. Heg Rizka gugurutu sorangan. Dina meja aya buku, dina kaca aya buku, sok geurakan bangku aya babarisan saku. Berat, biasi nya tekan buku, budakna keur meuli aku. Sok maneh ngangkat bangku, urang nu enek sasaku. Pek maranehna miketan kelas. Saenggeus kelas disapukeun, Yulis datang bari ngajengjing keresek nu eusina jajanan. Heg Rizka ngabanyolan. Teh ulin ka danau Toba, teh hilap nyana Gusti. Wah dahareuna mah loba, cing atuh alungan saeutik. Rek kalowi jeung pajojo aren poe di bobot. Aman dahareuna hejo kana ditangan kolot. Saker Rizka jeung Yulis patemal-temal, Tina nyampingan. Yulis deungkeun ieu, bawa ka dek ka imah si Asi. Tujuanna erek apel, sok maneh geura bersih dangan saukur tinggal ngepel. Biji rek ini tampil nulis. Kali teh meuli es bubur. Telepon bapak tuh layangan kurang. Saenggeus Yulis nyarita kitu, Jol barudak sejen asup ka kelas. Sok guru juga dari datang kana ngapel ieu. Ger Yulis ngepel di bagian teras. Jol babaturan nu namina Rati mincak eta teras anu baseuh keneh. Heg Yulis nyentak. Di sisi lain, Iis jeung Nadine keur mulungan sampah di pipir kelas. Dipegat asih, diburuan loba sampah, hayu pulung ameh bersih. Jamu batu keur diala, buahna meujeul asapna. Sok urang sapukeun heula meh babari pulunganana. Iis
Yulis jeung Nadine tuluy mulungan sampah nepi ka bersih. Tuluy dipikeun ka pembuangan sampah. Nya barudak di kelas ngariung bari ngawarangkong. Putri kacandakan kemah dijajakeun ku bi anak tuh kelas gararesing mah. Tang tuh diajarke karena Nyanya katinggalna teh raresing teu kos tadi. balatak sampah hunkul.